Sampurasun dalecu ih teu karasa geuning su ayeuna geus sasi Syawal deui urang teh geus ngalewati sabulan penuh berpuasa di bulan Ramadan dalecu atuh mudah-mudahan urang sarerea teh dipenakeun deui jeung bulan Ramadan anu baris dongkap dalecu jeung oge mugia amal ibadah urang salami di bulan Ramadan teh sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dalecu. Aduh alhamdulillah urang teh yeuh asa teu karasa asa cikeneh puasa kahiji. Ayeuna geus lebaran deui ieu mah ti dewek we saparakanca ka pamiarsa nu di mana we ayana bade nyuhunkeun dihapunten tinu samudaya kalepatan boh bilih wa saparakanca sok aya kata-kata nu kirang merenah ka pamiarsa sarerea dihampuranya wa teh dangaranna ge jalma dalecu teu luput tinu kesalahan nyuhunkeun dihapunten tinu samudaya kalepatan dalecu. Ieu ge dewek ge keur nungguan ieu biasa budak can kadarieu geuningan biasa nama geus kadarieu kemana cenah biasa jam sakieu geus kurunyung can datang keneh deuleuja. Assalamualaikum tah geuning su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak ieu gimana idareup sok ka dieu silaing teh nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Bapak minal aidin wal faidin Bapak. Nyuhunkeun dihapunten Bapak tinu samudaya kalepatan abdi Pak. Ya. Sarua dewek minta dihampura deuleuja. Moh bilih dewek sok poporongos kasih lain. Abdi Bapak nu minta hampura maka Bapak hampura tacan biasa mulang tarima Bapak. Abdi geus sakieu gedena teh geuningan anu nyusahkeun anu jadi kolot Bapak. Teuh henteu ya, henteu. Keun dihampura ku Bapak. Bapak bade ngampura ka abdi Pak. Ih ya. Kolot mah teu kudu dipenta deuleu. Kolot mah lautan hampura saacan anakna menta hampura ge kolot mah geus ngahampura deuleuja. Asa cikeneh Pak abdi teh dididik dileutik diajar ti bubudak ku Bapak. Ayeuna abdi geus dewasa kieu Pak kanyaah Bapak mah geuningan teu leungit-leungit teu pudar-pudar geuning Pak. Karaos ku abdi kanyaah sepuh mah geuning inung tungu rahayu Bapak tangkal darajat. Bener geuning Pak. Ya di Bapak hampura dan bisa mulang tarima kanu janten kolot. Keun baca. Ih kolot mah teu hayang dibere. Nu penting mah silaing laku lampah hade jadi budak soleh berbakti kanu jadi kolot. Tah eta kahayang kolot mah deuleuja. Bener Bapak asa nyeri hate abdi mah Bapak. Bade ngahampura apa sakali deui ka abdi Pak. Teu kudu dipenta dewek mah deuleuja. Silaing can menta hampura ge dewek mah geus mere hampura ka anak-anak kabeh. Geus. Sidawala ka mana? Nyeta sidawala teh can aya Pak. Puji atuh Pak Ramadan anu baris dongkap teh urang tiasa ditepangkeun deui nya Pak. Mudah-mudahan urang bisa ngariung deui dina kaayaan sehat aya milik ya. Nuhun Bapak. Hapunten sakali deui Bapak abdi jeung dosa ngarumaoskeun jeung dosa kanu janten Bapak abdi. Dacan tiasa masihan THR geuning taun ayeuna mah Bapak. Da abdi teh damel geuning. Keun bae ya. Keun bae tong dipikiran deuleu.
kolot mah ku dilongokan ge geus atoh ku ngariung kieu ge kolot mah geus bunga hatenya nu penting mah nu jadi anak ulah tamelar kana jadi kolot. Nuhun Bapak. Sedih Bapak, abdi teh sedih ngarumaoskeun seueur dosa panginten bae teh. Mun sedih kieu abdi teh gini. Geus. Diuk silaing diukeun geus ge. Dihampura pokona mah. Anak bapa, anak dewek kabeh si cepot, si dawala, si gareng geus dihampura. Saacan marentah hampura ge silaing geus dihampura ku dewek kabeh. Nuhun Bapak. Nuhun. Sok diuk silaing diuk. Nungguan si dawala cenah ka dieu. Nuhun Bapak. Sedih Bapak sedih. Geus eta diuk. Sampurasun. Sampai dah geuning pas si dawala. Yang ngajar ojak. Mohon Pak, ngalan rasenal. Pak, nyuwunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan kuring Pak. Ka Bapa ngarumaoskeun seueur dosa kuringnya Pak. Jangeus dihampura ku dewek silaing. Pak kuring teh sedih, can bisa ngabagyakeun emak sareng Bapa. Geuningan kieu wae kahirupan teh Pak. Nyuwunkeun dihapunten kuring Pak. Geus ya. Kolot mah teu kudu dipentage geus ngahampura ka anak-anakna kabeh deui. Nu penting mah silaing adi lanceuk sing alalakur ulah tamelar kanu jadi kolot jeung ngarubah sikap silaing sing jadi barudak anu soleh deui jang. Ngabagjakeun indung jeung Bapa sakitu ti kolot mah. Nah hate Bapa meuni mulia kieu Pak. Ieu ngaran kolot mah hade goreng bodoh. Sakumaha bantangol eta budak pasti dihampura ya. Pak. Ya kali deui hampura kuring Pak hampura. Geus. Silaing sok dariuk. Sok diuk dieu urang ngariung deui. Nuhun Pak. Aka nyuwunkeun dihampura aka ti abdi. Sarua dawala. Sok keureuy geuning ka aka kuring. Keun bae sarua dewe sok keureuy. Bade ngahampura ka kuring. Hampura tuh. Silaing ada hampura ka dewek. Ya hampura pokona mah. Nuhun dawala. Sok teh diuk. Hareureun ka oy. Tadi dinya tuh. Asa jangkung kieu kursi teh. Pancian jangkung. Ari si gareng kemana silaing teh eueuh ka dieu? Namanya teh pendak dipayun saurana bade ka dieu. Ngan ka ditu heula saurana teh. Wah ka mana? Ka mana bi teh? Ieu mah aya da Pak. Kan mae deui. Na si gareng mah da kitu. Budak bungsu saya tah mah. Ieu mah ka mana Pak? Itu indung silaing keur nyiapkeun gulai deui aja. Keur nyiankeun kupat teh silaing can ngupat gitu. Gacan kapan Pak bade sungkeman heula ka Bapa. Tah kenges ngarariung kieu urang ngupat bareng di ditu deui aja. Tumuhun Pak. Ayeuna sesi Syawal deui Pak teu karaosnya. Deui aja. Waktu ka waktu teh geuning ja. Detik ka detik, menit ka menit, poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan, tahun ka tahun teh teu karasa deui sih. Beuki dieu umur beuki ngolota. Dewek komo beuki dieu beuki ngolotan. Tah, peupeujeuh silaing teh ganti kolot. Budak kahiji, budak panggedena nitip adi-adi silaing. Tong parasea wae sia teh. Beres Pak. Sedih abdi Bapa mun lebaran kieu teh. Ngarumasakeun abdi teh tacan sama si Andaer kanu janten sepuh. Ka Bapa, ka Emak. Tacan sama si Hana naon. Pak adu nyusahkeun geuning aya. Da geuning damal teh kaitu ka dieu teh hese geuning zaman kiwari mah. Ya kan wae nu penting milik mah da sae nu ngatur. Nu penting mah akhlak urang we robah tiga.
misalkan keayaan teu bisa ngarobah oge, misalkan keayaan kieu keneh atuh akhlak urang per tahun teh aya perubahan. Tinu tadina goreng teh jadi hade. Nya, leres Pak. Giatkeun deui iman jeung takwa urang ka Pangeran. Model salat, ulah dina bulan Ramadan wae deui nya, model tadarusan sagarupa teh. Kudu tuluy teh. Karena lagi bulan Ramadan teh bulan pembelajaran, tah kadituna teh sing dijadikeun pelajaran. Model diajar sabar di bulan Ramadan mah. Nahan segala rupa dinu emosi, dahar, haus pan ditahan di bulan puasa mah. Tah, eta teh ngalatih kasabaran supaya urang sarerea bisa sabar dina bulan-bulan kahareupna. Itu resu. Leres Pak. Jeung asa teu karawasnya bulan sasih Ramadan ayeuna mah Pak. Asa benten sareng tahun-tahun kapengker. Asa lami itu tas sasih teh. Ayeuna mah meni asa teu karaos waktos teh. Ih, ya. Eta ieu naon? Ieu teh saking betahna jalma di alam dunya. Saking ku betahna teu karasa padahal sarua keneh waktu mah 24 jam. Ku betah-betahna jelema di alam dunya jadi teu karasa sabulan teh. Mohon Pak sakamari cikeneh ning tahun kamari teh lebaran enak geus lebaran deui teu karasa. Puasa sabulan geuning teu karasa ayeuna mah Pak. Heeh, kitu, Cuk. Tah urang mangadua we ka Pangeran supaya urang sarerea teh tiasa dipenakeun deui dipanggihkeun deui jeung bulan suci Ramadan. Dina kayaan sehat, jagjag, panjang umur, raya milik aja. Amin, Pak. Nuhun, Pak. Lapar geuning Pak iman dirasa-rasa teh abdi teh lapar. Ih, pancekna we geus lain teh ngupat atuh itu. Duh. Kurang ngupat. Teh Pak kedap deui. Nah, kedap deui aja. Sedih ongko abdi teh. Sedih kunaon deui selain teh. Aya mah lain masihan THR Pak. Nya ini teh. Wah dulur-dulur hare-hare gini ayeuna mah. Nah, hayang wae dibere THR pan geus kolot jadinya mah. Mun kitu keur budak. Namprak ya nu mere ayeuna mah sekolot malah nu mere di dinya nu mere kuduna mah. Ye, heuh pan dewek teh kitu gawe. Atong hayang dibere we da dirinya mah jag-jag keneh. Namun selain anu mere ditampanan ya ditampanan da rezeki eta mah tuh di sarua sia. Nya si lain karege silih hampura geus parasea ilaing teh. Geus pasea apa ieu mah ngobrol ya tadi masih ada air ka abdi. Kan bae da lain milik urang di mana we atuh. Sugan geus lebaran masih lain doaan merenang gawe nu bener deuleu. Amin Pak. Cita-cita abdi mah yang janten PNS Pak. Heh. Hayang janten PNS cita-cita abdi mah. Heeh, didoakeun ku dawek. Sing jadi guru si lain teh. Guru naon nu kieu guru? Cita-cita mah kudu tinggi lagi teh Pak. Heeh. Mun luhur teuing teh kataekan labuh gelo ka ditu mah. Ya, saya mah teu ngadukung lanceuk cita-cita teh sia mah. Gitu, Cuk. Geus lila ning dawek teh tara ruang riung jeung ilaing ayeuna bisa ngariung kieu. Anu budak si bungsu mah aduh kider wae teh sigare. Pak eta mah diajak ruang riung teh mung geuning. Ka mana cenah budak teh? Pak rencana teh aya non rencana ka mana Pak piknik gitu Pak tah lebaran teh biasanya masuk piknik. Piknik ka mana ya? Keset cicing di imah ngariung barang dahar aja. Ulah puknak piknik ngamurkeun duit. Dari sidang Pak, boga duit patok yang puknak piknik Pak. Cicing di imah we lah cenah yang piknik. Saha nu yang piknik dinya nu ngomong. Gitu lah. Ieu mah sakieu we di dewek we nya da halal bihalal misalnya teu karasa geuning
Simkuring Mang Cepot bading haturkeun nuhun anu parantos setia penonton Mang Cepot di mana wae ayana. Da dewek mah ngahibur we mamugia katampi hiburan ti dewek video anu kamarinya nu sebelumna sing biasa ngahibur masyarakat, biasa ngahibur pamirsa nu aya di mana wae ayana. Komo penonton setia Mang Cepot mah da ti Mang Cepot sapara kanca boh ti dawala ieu ti pun bapa bade nyuhunkeun dihapunten ti Nusa Budaya Kalepatan. Boh bilih aya kata-kata nu kirang marenah ka pamirsa sadayana nya. Nyuhunkeun dihapunten ti Nusa Budaya Kalepatan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.